malaikat Jibril kaging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah silsilahan nu datang nukula kawasiatan. Maka ngobrol jeung Habib Lutfi, begitu banyak thariqah dan telah rapi secara manajemen, tetapi yang bisa mengamalkan sampai wusul ilallah ini masih bisa dihitung oleh jari. Panjang cerita tentang thariqah, kesulitan cari bibit-bibit thariqah, sulit. Tidak sekedar bisa ngaji, sebab di thariqah mah mimiti di syariat kudu bisa ngaji kan, berarti abeh wuduna rapi, sholatna rapi, puasa rapi, haji rapi, muamalah rapi. Mulai kuari hayang berhakikat bake jalur thariqah, ilmu tersebut teh kudu dimurnikeun dengan cara setelah ma'rifatus suluk ilallah kuari suluku ma'rifatul thariq, ma'rifatul thariq. Kiai teh hiji jelema aneh, sebab manusia anu biasa tapi diberi ilmu di otak jeung di kolbuna aya Al-Qur'anul Karim aneh. Sebab makhluk nupang aneh-anehna, makhluk nupang bagus-bagusna adalah manusia. Lain cek Kangjeng Nabi, lain cek wali,